ulah bingung-bingung cek Kiai Husain Al-Imani. Hari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am. Surat Al-An'am sasurat baca ngan pelebah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeuk rahmat. Baca 212 tah. Eta dibaca bareng balik Ki Husain ka ditu. Dibaca tah. Bahkan macana lain nyana bae. Anak maca, pemajikan maca. Surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana. Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah karim. La ilaha illallah. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untung urang jadi umat Kangjeng Nabi urang. Nah kagagahan Kangjeng emang kumaha? Kagagahan Kangjeng tembongna ketika di Mekah aya jawara geledegan ngarana Rukana. Rukana gagahna tenar sa Mekah. Katenaran Rukana lantaran nyana guru penca sa Mekah. Guru penca Abu Lahab teh belajarna di nyana. Abu Jahal belajarna di nyana. Haji Nasir di nyana. Haji Pendi tetaramat ka Bogor lain orang belajar cimande dagang salak. Di dieu kiciuan melulu. Temenang mani krepek-krepek kadal kieu. Wah, aya orang set. Giliran aya musuh lupa. Horeng dagang salak di Bogor. Iya duduan gitu beres we. Tapi lumayan yang nyingsinan kadal bae mah. Golok panjang biasa, ini cabut pendek. Goloknya panjang. Ulah ge sieun euy mah Haji Pendek goloknya panjang amat ieu, masyaallah. Sajuka. Jadi itu tukang tipu maka golok-golok pakai nipu. Lain dagang bae jelema nipu, lain ka awewe bae nipu, lain ka pemerintah bae nipu, golok pakai nipu. Ieu jelemana saruana jeung si Haji Nasir. Kula geus sakit, boh hebat hati golok, masyaallah. Kula kan osok didele-dele golai buatan mana golok ge. Maksudna paranti kalapa apa ke suluh apa paranti gelut kan kanyawan. Rong dicabut set. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Potong. Nah, si Rukana gagahna luar biasa lantaran Mekah mah dikuasai ku nyana kagagahanana. Jangkung gede jelemana. Pas amprok jeung Kangjeng masyaallah digang nu hese lumpat. Cak Rukana mad. Aing keheul ka dia. Dia dikerumuni manusia, disegani manusia, dipakai karesep ku manusia. Dek lompat ke mana dia? Pernah karangkasnya nah. Balik ngaran dia itu. Poteskeun dia. Tinyawa dia kain. Ngaing guru penca di Mekah. Eueuh nu tah nyahoeun ka ngaing. Kagagahan ngaing nyahoeun kabeh. Abu Jahal, Abu Lahab, anak buah aing. Ayo sia di ka mana lompat. Cek Kangjeng Nabi, hayu orang adu kekuatan. Jah, ngalawan dia. Hayu. Sok orang adu kekuatan. Saha coba nu eleh. Wow. Eta Ki Rukana langsung ninju. Pereutna ge segede kalapa. Rukana, masyaallah. Asal lamun jeung Haji Pendi mah teu kudu gelut, dikieun pae. Lah ku gagak langsung balepak bae. Haji Nasir mah kena angin ada ngagulibes. Gagahnya Rukana tenar. Jawara geledegan, masyaallah karim. Kanjeng langsung ningali permainan Rukana, tenang Kanjeng. Begitu leungeunna datang ke Kanjeng, cekal ke Kanjeng. Begitu dicekal, awakna ke Kanjeng dicekal.
sakitu gedena mungkin sakintal setengah mayar rukana diangkat ku Kanjeng Nabi set kubayar gua cek Kanjeng Nabi langsung ditutupkan atuh kapoekan Kanjeng Nabi sidak kebaik sidak gagah begitu udah dulunya remeng-remeng aya kene dia emang didinya ulah coba-coba sih ya. Ayo cak Muhammad udah. Cek Kanjeng udah. Awas ya. Ulah awas atuh kuari bae sih. Langsung masang deui. Begitu masang Kanjeng Nabi mah kieu bae. Teu ngalawan Kanjeng kieu sidak. Langsung ditijuan ku kiru kana. Deuk sadaekna. Memehna malaikat Jibril datang. Mat. Tenang. Ulah dilawan. Sidak. Edak. Begitu ditijuan langsung ke kuru kana Kanjeng Nabi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah kacan nanyakeun sabaraha kali sia mah bawel jasa subhanallah bihamdihi subhanallahil azim gimana budak dia nyawa si acen kiru kana tina tanaga luar datang ke tanaga batin siap kuaing aing make tanaga batin nang di Cisoka pelor geus dahar kuaing gabah geus dahar kuaing ambo pohara teh Cisoka pohara itu langsung dibeten Kanjeng Nabi Haji Pendi ge bisa teh ku situ beten-beten ngan ka paciri lain tanaga nu kaluar beres dibetenkeun langsung tijuan Kanjeng Nabi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah dimiti ditaruh terus tijuan sakadaek make tenaga dalam terus dikerahkeun Kanjeng Nabi tetap subhanallah bihamdihi subhanallahil azim datangkan geus sajang nang oleh pas ayo terus Kanjeng terus subhanallah ye hayu golek langsung teu pamit deui balik ke rukana bebe jaka babaturan woi orang di urang geus aya ahli sihir eta Muhammad orang ahli sihir kos kitu ge ulah diantep encan diangkat jadi rasul kakara umur 20 tahun geus ngelehkeun jawara geledegan babacaannya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim baca 202 dibacana ngan ulah napas kira-kira tuh Haji Nasir langsung tuh bacana 202 pokos aya jelema usahana keur ngajejes usaha keur ngajejes bingung nyana ngobrol jeung anakna nak usaha abah ieu keur kieu bae heueuh cegeuna ieu boro-boro ngagedean urang hutan tungtungna ieu mah wasa potong nyanaknya heueuh cegeuna ieu kumaha kaharepna ieu urang jual bae aya Kiai Husain Al-Imani waliullah datang begitu datang tadina jangan geus ngomong ti heula ka anakna duh itu ti jauh kene aya kiai asana kurang tepat amat cek nanya datang urang keur kieu lain embung mere jeung lain teu hayang ngahargaan tetapi urang keur riweuh datang sasalaman ngomong kieu teh Kiai Husain sebenarnya mah kedatangan kula kurang tepat lantaran atuh lah sakumanu tadi dia obrolkeun je kadania ti jauh kene wali mah nyahoan penting sing hade wali mah nyahoan nyana beureum beungeut beureum beungeut tetep jujur urang ka imah ulah bingung cek Kiai Husain Al-Imani ari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am sasurat baca ngan pelebah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202 wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah
artinya pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadede rahmat. Baca 212 tah eta dibaca bareng balik Ki Husein ka ditu dibaca tah bahkan macana lain nyana bae anak maca pamajikan maca surat Al-An'am sasurat ngan pelebah warabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana. Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah karim luar biasa. Naon bae kesulitan aya jalan bae teh ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb. Terus makin ningkat neangan Ki Husein ieu ka mana? Ki Husein maksudna terima kasih. Tidak kapangi. Asal datang ka imahna eueuh, asal datang ka imahna eueuh. Salilanya na aya di imahna mah tak Ki Husein teh datang-datang. Pan aya kiai urang mah lain kitu pan. Wah, pasti dek mere kai. Wow, malah geus diteleponan, kapan mau ke sini? Kapan? Udah ada kerasanya belum? Kiai tolol sama kiai kos gitu mah. Kiai aya kuari kiai na ge aya. Kiai asli embung dibere jalainannya nang Allah ayatna ge ayat nu Allah nu macana ge nyana atuh geus pasrahkeun ka Allah. Teu daekeun ka panggih. Nah, eta ayat lain sambarangan baca mantap make aturan 202 ieu mah keur nyaritakeun 202 tah subhanallah bihamdi subhanallah 202 sarua jeung ayat eta warabbukal ghaniyyu dzur rahmah masyaallah karim sok kukula diijazahkeun ka kabeh bisa aya kesulitan perdagangan ieu khususna ieu nya tapi ingat engke ka ditu mau sapi kakarang dibahas cenah hese dek mere ieu geus menta sapi ti heula bahkan memeh maju sapi geus kudu ditungtun tolol lah mal manjur nah surat naon tadi engke kula bejaan lah celina lain celi lain cia tuh dai amankan iya kari nah iya dia maca subhanallah bihamdi subhanallah 202 ngan ulah napas teu kuat cenah ge sakuatna datang ka mana urang ulah napas subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah sabaraha tak kuatna engke 10 20 kuat barakat deui tai Kanjeng Nabi datang ka Rukanah ngaleh-leh teu kuat. Nah, tenar kahebatan Kangjeng, kagagahan Kangjeng, kasep aya di Kangjeng, ganteng aya di Kangjeng, gagah aya di Kangjeng, pinter aya di Kangjeng, cerdik aya di Kangjeng. Wah, segala aya di Kangjeng. Aduh, awewe lapar neuleuh Kangjeng seubeuh. Ku kasep-kasep. Aya jelema geus 2 poe ting teu dahar asal neuleuh Kangjeng. Ya Allah, seubeuh. Urang coba keur seubeuh neuleuh Haji Pendi, lapar. Urang keur saeubeul deuleuh Haji Nasir belu ai lapar bantukeun belu bahasa Jerman. Ya Allah ya Rabbi Kangjeng masyaallah hingga mun kudu dicaritakeun mah lobalah awewe anu pagedrug jeung awewe deui lobalah wanita-wanita anu pagedrug ngan kulantaran Kangjeng Nabi mah naon kitu ngaranna embung diperebutkeun ngadoalah Kangjeng ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti dibere kasep dibere ganteng dibere sagala-galana lain nu abdi nu Gusti abdi dilahirkeun ka dunya ku Gusti teu ngaku-ngaku abdi mah ulah jadi fitnah ka kasepan abdi ulah jadi fitnah ka gantengan abdi sakumaha fitnahna kasep nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula sakumaha ganteng nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula jadi fitnah sehingga dulur kula nu ngaran Yusuf ka penjara sanggeusna di penjara loba fitnah-fitnah nu lain amankeun abdi Gusti supaya ulah jadi huru-hara ka kasepan teh ti harita ka kasepan Kangjeng mastur sehingga tenang tentrem neuleuh kasep tapi teu jadi fitnah Kangjeng kasepan Kangjeng jeung Kangjeng Nabi Yusuf
bakal tembongna engke di surga. Kanjeng Nabi Yusuf eleh ku kanjeng Nabi urang ngan teu jadi fitnah di dunyana tenang tentrem. Urang dari Haji Pendi kan kasep tapi tenang tentrem. Maksudnya teu kahayang teu naon. Datang ka embung urang ngeuleut lagi. Datang ka embung urang. Gitulah kanjeng Nabi urang. Ya Allah ya Rabb kasep kanjeng teh. Nah, iyalah kanjeng membawa rahmat. Maksudna kumaha? Bisi aya nucan apal bahwa pangeran teh Allah kanjeng Nabi diutus. Rahmatna terus ke kampung urang sehingga urangnya oh pangeran teh Allah. Besi can aya apa can aya nu apalin bahwa nabi akhir zaman teh kanjeng Nabi, rasul terakhir teh kanjeng Nabi. Rahmat kanjeng Nabi nyorot ka Tangerang khususna umumna ke saanteron. Urang apal ku ari nabi urang nabi akhir zaman la nabi akhir zaman la nabi ya ba'di cek kanjeng. Besi aya nu bodoh kasorot ku rahmat kanjeng ulah datang ka bodoh. Kan aya jelema bodoh salat ge kan nu bodoh momal beres. Aya jelema bodoh tapi teu daek ngaji. Begitu ngalah wudu pas ngalah wudu cairna kurang. Pas mejirna endek ngumbah suku nu kenca eueuh cai. Bodoh kan. Akhirnya tetep baiknya ada salat ka masjid. Begitu salat dengke. Salat ada dengke ieu dikaluhurkeun hiji. Allah dengke Allah. Sabelah maksudna. Nu ieu doang nu napak dieu teu. Kalau ditaranyakeun kunaon ke di salat teh nanya sia teh kunaon sih dengke. Masya Allah gaya ge lamun aya di huru-hara di lembur ya di lembur. Besi aya nu hajat, besi anu hajat. Wow, aya golek, aya naon. Urang deuk nurunkeun hujan kan salat 2 rakaat tapi salatna sabelah. Salatna sabelah ieu diangkat ka luhur. Salat sabelah ieu diangkat paranti nurunkeun hujan tengah peuting. Kukula geus pernah dicoba abreg-abregan teh hujan. Masya Allah. Dan mantak tilok deui lah izin ka Gusti Allah henteu lah pernah terjadi. Kula eta dibere wiridan ku almarhum Abah. Salatna sabelah doang kitu tah. Sabelah napak, sabelah jengke. Baca ayatna maldikeun aing mah. Geus mah baca bae deui. Teu. Eta bener aya anu hajat tadi teh 3 barungan. Aya nyaho coba wiridan ti almarhum. Dibaca atau kukula bari jengke. Maksudna salat suratna eta. Rakaat kadua suratna eta. Bari jengke setengah jam salatna. Jadi 20 menit ruku, 20 menit urang jengke tah. Bangsa anu boga penyakit darah tinggi, darah rendah mal beres. Bener eta. Kakarak sarokaat naik ke 2 rakaat geldug. Wah, hebat aing yeuh. Diijabah. Tah eta aya kos kituan tah. Ngaranna ge keur ngora. Dimanta gajeun teh dipake ku kula. Paling ge paranti lamun hujan doa dibaca. Ku kula pernah. Rabbi firli wali walidayah kan eta. Lamun hujan eureun. Pernah hari Haji Pendi diturunan kan ku kula. Hajat Haji Epi. Ber caknya ieu doa ti kiai dibaca ku Rabbi firli bangkaning bareng Rabbi firli wali walidayah warhamna kamarwan eta hujan makin gede. Haji Epi geus kieu bae isi doa kiamat teh kira teh menang pisan anti kiai coba teruskan Rabbi firli wali walidayah warhamna terus boh tenda hiber cak Haji Epi geus ulah ngadoa geus geus ulah ngadoa lah pasti acak-acak acak-acakan kabeh barangnya teu ngadoa eureun teh hujan. Atuh malam eta nya jeung Haji Nasir diusir teh balik sia dan aing acak-acakan. Atuh bebeja isuka ka kula itu ki doa teu banjur hadiah heula teu henteu ya atuh teu beres bentar guguruna kudu make kukudang nyaon teh kukudang ya dasar cililenci. Nah, jalan sholat isya belah, punya dikaluhurkeun, kabeh kaget. Ayo ditanya coba, beres sholat ditanya. Sia sholat kunaon eta tadi? Ih, ulah sok ulah tanya sholat bae sih cenah teh. Lain, kabehan dijaduan apa kayak sia masih jam manya hiji. Aing wudu cenah teh di keran, pas di kubah ieu eueuh cairna. Mantep teh ditapakeun ku aing tolol sia mah. Eta karana bodoh. Supaya kasorot ulah bodoh baik
Iya lah, rahmat Kangjeng nyorot set, atuh bebeja sia. Kasaha, nah, mentak aya rahmat Allah. Masya Allah, ulah bodoh-bodoh teh. Kos aya deui nu bodoh. Du bodoh. Jelema ditugaskeun jadi imam. Begitu ditugaskeun jadi deuk imaman. Itu kan kudu deui ya. Nah, banyak sih dilangsungkeun bae kan hitut batu keluar. Nyana nita nu bodoh, nita nunjuk imaman gitu kan? Imaman tah. Itu mah keluar kan imam. Eta nu bodoh teh nantung we di hareup. Bu tukang geus ngajajar deuk takbir. Imam can takbir sih. Nyana tetep bae kieu bae. Datang ka 15 menit, 20 menit. Datang ka setengah jam can takbir. Akhirnya sholat masing-masing kan. Sholat masing-masing, ini mau kebal amat si imam takbir. Ngomong henteu naon henteu. Terus beres kabehan saralat. Ditanya, saya nangtung bae emang kudu. Nungguan imam sakena. Nungguan imam siap tadi tidak jadi imam. Lain, beusi aya nu ngimaman nu sejen aing ti tadi dieu. Kan oplo eta. Enggak rusak kabeh. Nah ieu bodoh ngaranna. Lu badak kula datang ke bodoh di pondok, Kanjeng Nabi diutus rahmatna nyorot. Masyaallah. Mantak Masjid Hasbunallah mah atuh kasorot ku rahmat Allah. Atuh datang ka ulu salat di. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang nyaritakeun Kanjeng Nabi ka karek umur 20 cuplikan nu kamari 20 hiji keur bebejeuna tinggal 22, 23 sampai 25 dan selanjutnya eta mah caritaan di lembur kula. Di Cilongok bakal dilanjutkeun. Ieu mah di dieu mah geus sakitu. Maulidan nu tadi geus urang nyaritakeun Kanjeng mah resep bae masyaallah karim. Luar biasa. Aya jelema ieu. Di jalan teh dekat Madinah. Begitu dekat Madinah, kendaraan anak baheula makan onta sakedupna teh. Wah, kena angin. Onta pablesak, nyana ge ragag. Gitu ragag nyana. Waduh. Ngan untung haju disalametkeun ku Gusti Allah. Onta aya deui nyana naik berangkat. Salametlah datang ke Madinah. Begitu dekat masjid aya tukang samangka. Itu baheula makan masih deureun di zaman Kangjeng mah. Ah, saya ayana ngan di sisina aya tukang samangka. Nyana nanya, "Ieu samangka ieu sabaraha?" "Samangka ieu sekian." Lain itu mah samangkana mahal gede. Oh iya. Geus cek nya teh ke kula deuk meulina tah salat. Iya geus malah geura ka ditu bae ka masjid. Ayeuna salat ka masjid biasa. Beres salat. Panggil jeung Kangjeng Nabi. Cek Kangjeng Nabi, ente salat samangka. Hah? Isin atuh cek Kangjeng Nabi. Kitu kunaon tuh? Di jalan menang musibah ku Gusti Allah disalametkeun. Alhamdulillah datang ka bisa ka dieu. Kunaon deuk salat deuleu samangka? Haju eta keur salat cek Kangjeng Nabi. Maning meuli samangka nu leutik apa nu gede? Atuh kudu isi tak masyaallah tua. Kok kanyahoan? Di jalan kene kuku lagi kanyahoan. Ku Kangjeng Nabi bae ieu urang ulah pajar teu kanyahoan. Nu mantak urang deuk maulidan da sing hade inget ka Kangjengna. Tadi ge kula moal ka dieu sabenerna mah. Kula moal ka dieu ieu beda sabodo lah, sakoda teh geus moal ka pondok lah. Lantaran eta tadi nu keur mimiti dicaritakeun ku kula tadi. Ngan aduh cakula teh ieu kula mah lain dekat Masjid Hasbunallah, lain dekat panitia, lain dekat Haji Pendi. Mah kula mah ka ibu-ibu bae mana sam. Hayang kapanggih jeung ibu-ibu kula mah. Jeung ibu-ibu ga lain nu kolot. Nda ieu lah. Jadi malam ieu urang caritakeun Kangjeng intina masyaallah Kangjeng memandang urang boro Kangjeng waliullah ketika disalamat. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir. Nyana ngajawab. Ketika orang salam ka wali sana, Assalamualaikum ya Sunan Rahmat ngajawab. Nyana bahkan neuleukeun ka urang teu maot. Assalamualaikum ya Maulana Hasanuddin Banten. Atuh Syekh Maulana Hasanuddin. Neuleukeun. Pernah ieu ge. Haji Pendi ku kula dibere cara-cara kos kitu. Pernah nyana. Assalamualaikum ya Hasanuddin. Naon sia?
orang Hasanuddin urang di itu salah. Nah ilah para jamaah kaum muslimin urang cinta ke Kangjeng nyaritakeun Kangjeng nu sakitu hebatna bosan-bosanna jeung nyong seneng bae kunaon eta rasa cinta urang ka Kangjeng mendak dicukupkeun heula sakieu insyaallah iraha-iraha urang lanjutkeun deui nu jelas nu penting tanda urang cinta sehingga urang karohmatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebabina Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.